Alhamdulillah. Ayeuna mah urang boga panci jeung blender. Kasampean oge boga ieu ayeuna mah. Allah, meunang hutang wae ge meni bangga. Kan bae atuh daripada Ceu Haji teu boga. Ulah salah nya Ceu, duit Ceu Haji loba, pira meuli panci jeung blender mah kecil. Meuli 10 ge bisa Ceu Haji mah. Nya lah, da duit Ceu Haji mah loba. Dari abi mah teu boga duit, matahna ngiridit. Barina oge lamun abi ngahutang, emang kunaon? Kan abi nu mayar. Cuma masalahna pan abi hayang boga, tapi abi teu boga duit. Jadi matakna abi ngahutang. Barina ge Ceu Haji nya wajar lah abi ngahutang. Kan emang abi butuh. Pan teu mungkin abi unggal poe deuk masak, deuk ngaliling bumbu, deuk masakna panci. Teu mungkin ayeuna unggal poe ka Ceu Haji nginjem blender jeung nginjem panci. Emang Ceu Haji dae kitu mere nginjem blender jeung panci ka abi unggal poe. Moal kan? Nya tetep we maksa ngahutang demi gaya. Lamun Ceu Haji keur naon kudu ngahutang. Sadari hutang Ceu Haji Nur. Naon Ceu Haji ngomong teh meni lalaunan pisan. Angsuran Ceu Haji tinggal 700.000 deui. Nya geus ieu bayar heula 200.000. Nah, hutang Ceu Haji berarti 500.000 deui. Nur. Nur, aya naon maneh sore-sore aya di dieu? Ceu, ieu urang keur nagihan. Nagihan naon, Nur? Nagihan duit sampah. Nah, nagihan sampah, nya nagihan angsuran lah. Oh, emang Ceu Haji boga angsuran naon, Nur? Angsuran baju Ceu jeung sapatu keur minggu hareup rek kaondangan. Jadi setelanna cantiknya Ceu Haji. Kunaon Ceu Haji? Tapi cek maneh duitna loba, tapi nahan ngiridit. Maksud Ece? Maksud urang Nur, lamun keur dahar teh ulah bari ngomong. Sieuna anu ditelen teh lain dahareun, tapi omongan sorangan Nur. Urang Nur ngiridit panci jeung blender keur keperluan masak. Tapi lain carita deui Nur, ngahutang baju jeung sapatu tuluy dibawa ka ondangan. Hayang katempo cantik ku batur, hayang katempo wah ku batur. Eta karek asup akal Nur. Lamun cek maneh ngomong ka urang, ngahutang demi gaya. Paham meureun Nur? Oh. Bergaya-gaya dahulu, bayar hutang kemudian. Nur. Nya Ceu Haji. Ieu Ceu Haji meuli gas di maneh nah aja bea. Nah biasana ge kapake 2 minggu, ieu saminggu geus bea. Nah iraha meulina. Saminggu yang lalu Nur. Nya duka tuh Ceu Haji. Nya ari geus saminggu nya bea ka dipake. Dipake ge angger, biasana sok 2 mingguan. Ieu naha saminggu jo bea. Ceu Haji, lamun kitu Ceu Haji meuli gasna kamari, beasna ayeuna kare komplit. Ieu mah geus saminggu meulina kare komplit ayeuna. Ari kitu mah nya bea, we atuh dipake. Lain kitu Nur, da Ceu Haji mah lain tukang asakan. Geus di manehna eusina saeutik. Teuing teh apa, da abi mah dikirim ku agen, lain nu ngeusianna langsung. Nya biasana ge 2 mingguan, ieu saminggu jo bea. Lamun Ceu Haji meuli gasna isuk-isuk, beakna sore kare ku abi digantian. Atuh kumaha Nur ieu Ceu Haji? Tukeurkeun deui atawa balikeun duitna satengahna? Mung saminggu geus dipake, minta digantian deui mah. Kumaha atuh Nur? Maneh ieu teh tanggung jawab. Lain embung tanggung jawab, lain embung ngagantian. Coba ku Ceu Haji pikir. Meulina poe ayeuna, isukna jol beak, kare ku abi digantian. Nya geus ieu Ceu Haji meuli deui gas hiji, tapi catetkeun heula. Wah, ji gue nyokotna ka warung hareup. Hoream teuing boga pelanggan sidak kitu. Komplekna oge teh asup akal.